Ayan tukang ojek kemana ya? Ingat pemajikan ngerenungan gak mang. Ayo nonton kita asar ruas kieu keur ngalamun ieu aduh asar ruas kieu ieu Tuh mang, iyalah orang ngojek arek nganterkeun pamajikan ngojek. hah ngojek kemana itu teh ngojek kemana Ngojek we urang sok loba tatanya orang buru ya ngojek. orang lagi boga motor ge henteu kumaha tuh Aing mah apa nyium kabatur kitunya nyium tapi porusin dipake deh tidak ada wae aing anjing ah. heuh da kumaha dia tuh da urang teu boga motor ieu aduh aing mah teu boga duit anjing kumaha ieu biaya hidup ka hareupna anjing dekah kudu ngajual sesuatu kitu dekah ngajual naonnya nu kieu mah laku aing mah dekah da dijual euy tuh tah iya bisa dijual per biji 5.000 cok ada milik memal kamana rajik anak soleh mereka kumahanya ada motor nanti udah ning Jadi enak kumaha arek moal pemual arek kumaha tuh moal ada motor nanti udah misalnya nyem oke dah power atuh mulai ngomong di tadi moal gitu tuh bukan motor aing mah pan iya meren pan basa-basi doang deh kah tapi bingung ngejual aku kumaha apa kumahanya supaya ngumpulkan rakyat jelata iya tolong minta tolong eta sana minta tolong nya sanya keur ngomong arek mah ieu gojek teh arek mah apa nyari teh bukan motor meureun kumaha arek ngojek orang nyem heula motorna apa kendala itu gila rek saya tuh sampeurkeun heula tolong woi tolong urang mang tolong beli dagangan saya bisa boga duit tolong yuk beli dagangan saya per biji 5.000 sok mangga di pilihan sok urut sok ini ari sia kakak kumakan sungan teh kunaon sungan teh maling ih aing mah geus peduli lah pokokna mah tolong beli dagangan dewek sok tah per ciki 5.000 arek mah sok ulang-ulang kitu bising cabok sa buru beli teknik marketing gogokan kitu teh supaya warga ngarumpul pokokna mah geus ngumpul geura beli eta dagangan dewek lamun jualan nu kieu geura keur malaleutik keur mah hijina goceng di nu kieu mamang ngajual batur mah per kilo yang per biji ari sia karena untuk teu mikir-mikir goblok lamun sakilona goceng tak karak ieu mah per biji keur malaleutik atuh kumaha dewek da pepelakan dewek eta teh arek meuli heug arek henteu kajeun aing mah ieu kitu selangka kemang ieu kemang naon geningan cek kokolot baheula teh bisa didaang jeung sangu arek moal mun moal dituar di tangkalna nyambung gede mah teu beli teh karunya ngagoakan aya nage duit sakieu beli we tah hiji numpang leutikna amang ya Oke, ngan naon? Umulina nu ieu we numpang leutik. 5.000 per biji, leutik gede setara. Pan boga duit lagi sakitu. Sesuai rasa oge ngeunah. Warga henteu. Mah gope jeung naon. Percuma ari ngeunah teu ngawargeun betul mah goceng mah. Tah sia sakieu bisa mahi 2 piring sanguna. Da eta mah piraku teh mahi. Naon saki-saki tah, saki sahuap. Mahi jang naon teh mah. Mahi jang naon meja kana beuteung sia tuh. Segede cileuh budak ke jadi teh mah. Ari pamoal kara. Ari sia merebutkeun haung teman kali itu gopel. Itu dibelikeun pan karunya. Basa sok anu mah sia ribut uang dek ini tah. Aduh kumaha dek atuh ieu. Da urang boga duit teh sakitu keur gope. Heuh aya mah sia gope jang sia ku dek. Dulu tangkalak. Nu sia balik kek. Mun bawa dulu teh. Sabar odo. Ya. Baru beli ya ket. Anjing teh paklekan dewek dibayar gope goblok. Buku-buku tuar tangkalna.